urang na kudu nyurup ka Imam Ghazali urang dek ngaji pikir eta mantak di ahli sunnah mah kurang dihadiahan heula dek macakeun kitab manehanana aing ngandal Quran urang sapira urang bisa bae dibaca tapi keberkahan eueuh bisa bae dibaca tapi kok kadengena lain deui ieu lah nu hese teh tah urang dek macakeun kitab Imam Syafi'i urang kuari kitu naon nganyahokeun heula Imam Syafi'i terus urang babacaan kana Imam Syafi'i aya hizibna hizib Syafi'i baca heula ku urang hizib Syafi'ina terus dibaca nyanggakeun sadaya-daya ieu teh kitab Mama abdi mangansa kadang nyambung lidah hungkul geus engke kadengena urang Imam Syafi'i urang kuari macakeun kitab teh kitab Imam gitu naon ge Jalalain nyanggakeun sadaya-dayana Imam Jalaluddin abdi teh bade manyakeun kitab anu ditafsiranku Mama atuh ayu abdi mah urang mangansa kieu ayana geus urang macakeun tah geus teu ngaku urang Imam Jalal gitu tah di sekolahan mah lain ketika geus drek be geus asa nang aing we kadengena lain urang dek ngaji Imam Ghazali tah eta kos kitu di thariqah mah geus ulah di aku ieu mah kitab Imam Ghazali we nu ngomong ieu mah imam teh ini ieu mah kitab teh imam naon kitu ngatuhan we nu ngomong nu kababet teh naon atuh lain nang aing sia kababet ja aing mah nyampekeun doang we kababet mah tuh jeung nu macam-macam kababet kabehan itu geus bae dari aku ieu mah kitab sayana kos kitu bae geus lamun nyana teu kasurupan ku nu sahibul kamu alifna atuh engkena mun nyaritakeun ihya agag-agagan nyaritakeun minhajul abidin agag-agagan nyaritakeun ieu kawalian agag-agagan mal bisa atuh geus bae mending ulah atuh mending ulah tamantak ieu teh di istikharohan heula keke ngaji kitab ieu teh aya izin apa eueuh hese gaji kos kieu mantak diprekeun heula iya izin da eueuh sabarana mah hajuk kuari izin atuh teh mah kumaha aing semuanya naon atuh udah izin atuh moal eta hese tah kos karari itu hese tah minta urang ka Gusti Allah geus taqarrub urang tawasulan heula izin apa henteuna na eta nu hese ketika teu aya izin engke ngajelaskeun moal beres kabelah dituna engkena urang teh ieu teh mun cara katulah mah katulah nah ieu aya persyaratan ngaji kitab ieu mah nu kukula kabari caritakeun aya syaratna ke engke ditulis persyaratan-persyaratan apa masalah ditulis kudu ditulis persyaratan aya ditulis persyaratan kos ngaji manakib kita persyaratan kudu boga wudu teh ieu ge aya persyaratan kayak kurang ditulis insyaallah kayak kukula bae ditulis memang fotokopina bae tari beres lah ya tulisanana teh saliru nang leungeun jeung nang sukupan kayak kuku insyaallah kukula ditulis persyaratanna kayak fotokopi ngan tetep jual ada dibeli tetap rugi atuh jual mah budak dek ini kaji kitab kawalian bisnis kan ya bae boloron aduh masya Allah insya Allah kayak tulis apa naon eta teu meunang sambarang ongkos hikam emang gak syarat nu mentak teu saeutik hikam diaji di pasar tapi itu berubah hikam di universitas dijelaskan dibahas tapi kok gitu-gitu bae emang eta jelema nu dilaluhur teu ngaraji hikam di NU mah boh hikam teh diaji di kebon humakeun tapi nu korupsi urang NU atuh naon hartina ngaji hikam naon hartina eta katulah ku hikam bahaya sato ilang ke nyumpahan kanyana ye samarutna kumaha sato ilang mah geus anti ka pamarentah ai praknyana kuari gupak di pamerintahan cak sato ilang goblok sia ngaji kitab ai ngabahas ya waka diaji ku sia atur renungkeun heula awas sia ku aing disumpahan sia naudzubillah min dzalik engke ka ditu sieun urang ngaji kitab kos kitu mah sieun teh kumaha sieun teh bisa dicoplokeun hidayah eta ucapan saya atau ilah teh mangko masar jeung Imam Ghazali je mantap ieu sing hade ngaji kitab ilah cenah itu minggu hareup mah moal ngaji terus sanu ni tahan sia ngaji keur ieu eta hese kitab deuk nyaritakeun nyulusup ka jero hate atuh hese
ieu bade jaritakeun sir dek jaritakeun ruh eta dua hese lantaran ieu nu aya dunia jeung eusina ieu mah jeung kepentingan awak kepentingan roh kepentingan golbu sir hubunganna jeung ilmu tuh mantak ilmu tuh menang dijual pakai dunia lantaran dunia mah jeung awak sedangkan ilmu mah asupna kana roh jeung sir mantak lamun aya jelema ceramah jelema ngaji jelema nyieun yayasan tujuanana ngembangkeun ilmu tapi ngan dunia jahanam ieu kumaha coba yeuh lah cenah kiai mah dikitu-kitu sia mah kos kitu ka aing mah mah nyalahkeun nah geus balik atuh sia lah atuh memang kaji kitab kos kitu lu ndek didengekeun deuk atuh henteu masalah geus cenah aing moal ngaji kos kitu ndek ngaji itu bae atuh nu anu tadi bae atuh nu pertama jeung ge atuh geus ieu ndek ngaji nu bebeneran deuk ka Allah ndek ngaji na ge deuk bebeneran ka Allah nu tas ngajina ieu mah teu benang dahar kiai mah cenah pugu ngaji kadua gede dahar dibalik sama oh itu dahar lagi yang ibadah itu haju sukusnya mah haju dikitu-kitu pak bela diri nah iya kercarita yang kepentingan awak kepentingan ruh kepentingan sir atau lain-lain ngatak ieu mah ndek lain ndek nyaritakeun kepentingan awak ieu mah hubungan anak ndek nyaritakeun kepentingan ruh ieu mah nyaritakeun kepentingan golbu di jero golbu aya sir di jero awak aya ruh ieu nu ndek dibahas jadi lamun jelema nu encan pernah ulin ka roh atuh banyak urang mah salat teh asa awak bae pan urang mah salat teh asa awak bae Allahu akbar roh akbar urusanna urang mah awak urang mah urusanna awak rukuna nu rapih tidalna nu rapih salah atuh henteu emang datang ka dinya sujudna nu rapih sakadar sakitu asal anu ngacung basukuna teh sah teh budak salat emang urusanna suka situ ieu mah geus lain urusan eta ieu mah ketika urang dek salat teh merenung heula mohokeun urusan awak sebab awak mah boro-boro ku Allah ku urang ge kadeuleu ku sakitarna ge kadeuleu tapi Allah mah pantun neulekeun awak Allah mah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila abnanikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah mah neulekeun kana qalb isin amat ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa zahaba Abu Yusuf lan uisna hukuman safa Kiai Abu Yusuf wa Muhammadun lan Kiai Muhammad sahiba Abi Hanifah kang dari kanca karone Abi Hanifah ila anna zakata maring satuhuna zakat innama tajibu iku angin pasine wajib ya zakat fima lahu ing dalam barang kang iku tetep kadhe ma samratun nutai wa tabqa sanatan kang tetep ya samra ing dalam setahun bila mu'alajatin kasiratin kalawan ora narekahi kang akeh sawaun kana makilan kepada utawi entahna yang iku kang den takar kata mari kaya korma amgo makilin atau iku ora kang den takar kal qofni kaya kapas in kana mimma yukalu makalamun ana yamalahu samra iku tetep saking barang kang den takar yama fala buddha aga ora kena ora iku maujud ya blugo kuenta segenta tumakaya ma khamsata usukin ing 5 pirang-pirang wasak wa in kana mimma la yukarulan lamun ana ya malahu samr kutete saking barang kang ora den takar ya ma fa inda bi Yusuf maka ing dalam munggu Kiai Abi Yusuf la tajibu ora wajib ing dalam ma zakatun apa zakat ilain balago qimatan nisabin angin lamun tumakaya ma ing regasan nisab
minadna ma yukalu saking lewi asora-sora atawa handape barang kang den takeryama ala yajibu fil qatni illa idza balagat qimatuhu khamsata awsukin maka ora wajib fala tajibu maka ora wajib ya zakat ing dalam qatni kapas angin tatkala tumaga qimatuhu apa regane qatni khamsata awsukin ing 5 pirang-pirang wasak min syairin al tetap saking kacang syair wa inda Muhammadin laning dalam Kiai Muhammad la zakata fihi ora zakat iku maujud fihi ing dalam ma ilain balago angin lamun tumakaya ma khamsata amsalin ing 5 pirang-pirang umpama min alama yugadaru bihi naum saking lewi dukure barang kang den pasti akan bihi kalawan manau apa warnane mayu kalu fa fil qasmi maka ing dalam kapas la tajibu ora wajib ya zakat bihi ing dalam qatni illa in balago angin lamun tumakaya qatnu khamsata qanautira ing 5 pirang-pirang gudang wa ala hadza lana tapi ngatasi kila qaul Muhammad fala zakata maka ora zakat iku maujud fi nahwil fawakih wal khudrawat dalam umpamana sakehe nyanyamikan lan sakehe palawija ansalid wallahu alam bisawab. Cukup santri mangaji kos gitu bongan teh jadi santri saya jadi raja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qadiri sadaya puji datang tuka Allah teh anu maha kawasa Allah anu maha uninga Allah anu maha ningali Allah anu maha bijaksana Allah anu maha luman maha mulia tur maha mangeranan maha welas. Lamun diceritakeun dibongkar ngaranna mufradat make ilmu alat sakumaha kamari leuletikanana atuh panjang murang geus teu kudu dipanjang-panjang sebab nu resep nu panjang mah ngana awewe doang lalaki man teu resep nu panjang resepna nu hipu sia mah nu kitu bae anu nurunkeun kana zikril hakim munazzilil zikril hakim Gusti Allah teh zikril hakim teh tegasna al-Qur'anil azim alal mabusika jalma nu diutus bidinil qawim wa agama anu ajeg yana siratil mustaqim agama Islam anu disarupakeun kana siratul mustaqim bijami anaman tamassakana jadina pada saha jelema nu cekelan kana eta cukang bakal salamet jelema nu cekelan kana agama bakal salamet urang nyebrang tanpa jembatan ujian moal bisa ngojai kekuatan manusia ngojai paling sabaraha meter geh dina deet dina jero mah moal bisa ngojai aya ge lalakon jelema nu hayang nyaho dasar laut jelema hayang nyaho dasar laut make alat biasa make gas terus jana kahandap ternyata caknya indah horenganan di jero laut teh aya lauk anu macem-macem aya karang kerikil-kerikil laut anu indah
kermejananya menikmati keindahan prak aya deui jelema kahareupeun nyana ngojai teu make alat hebat jasa nyana salut sebab nyana mah make alat ieu mah aya nu teu make alat hebat amat terus bae nyurusup ka handap diudag ku nyana ditanya ku nyana mas cek nyana jero laut atuh ulama ya di jero laut kikian ge make alat make gas buat gas mah ulama ieu mah geus teu daya tupai ente mah hebat amat teu make gas aing mah ti kelebu cek nyana sugan teh hebat teu tinggalkeun ku nyana orang ti kelebu teu maragag paeh di jero teu make alat mah paeh kecuali Nabi Ilyas jelema anu ti kelebu didatangan ku Kangjeng Nabi Ilyas cara Habib Abdurrahman ti kelebu begitu ti kelebu kemudian kabeh pararae nyana mah diangkat ngobrol di jero laut terus teu karasa di laut diobrol banyak lempang di jero laut datanglah ka darat ditungtun datang ka darat orang aing ieu di jero laut ditungtun di bawah kadat ditanya ku nyana ai ieu saha kuring Nabi Ilyas berangkat jadi Nabi Ilyas osok nyalametkeun nu ti kelebu entak sing hade besi ke di Cikupaya Ilyas ajak ka laut pakai kalkap KPH Ilyas eta batu beres ialah siratul mustaqim assalatu wassalamu rahmat Allah nu dibarengkeun kalawan ngagungkeun salatul makrunatu rahmatul makrunatu bita'zim assalam jeung kasalamatan yana hormat nu bade tetepkeun ka khatamur risalah wal hadi minad dalalah anu nungtungun ka rasulan yana Kangjeng Nabi urang anu nuduhkeun tina kasasaran jeung muga ditetepkeun ka musarrifil mursal ulah rusul mursal bi asrafil kitab kutubi wal kitab sa Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi anu diangkat jadi nabi nu bangsa ummi artina ummi teh tara nulis tara maca sebab lamun nulis dianggap Quran buatanana mun maca dianggap menang nyontek tina bacaan urang mah kuari bisa tenang maca urang mah bisa tenang nulis Kangjeng Nabi mah ummi teu maca teu nulis tetapi langsung ti Gusti Allah nyaho kana naon kitu ngaranna pinunggeus kaliwat timimiti Allah ngadamel arwah timimiti alam lahut kemudian ke alam jabarut kemudian ke alam malakut kemudian ke alam mulki nasut kuari engke ke alam nubakal timimiti alam barzah kemudian alam mahsyar kemudian alam akhirat datang ke surga jeung neraka Kangjeng Nabi diberi ilmu nu luar biasa urang mah kuari teh sakadar ngabahas teh dina kitabna ketika di lain kitab teu meunang urang ngabahas alam malakut lantaran urang mah bohong kecuali wali nu geus nyahoeun ka alam malakut urang mah moal bisa nyaritakeun alam jabarut lantaran urang mah bohong kecuali Kangjeng Nabi nyaritakeun alam jabarut sebab Kangjeng Nabi mah datang ka dinya ketika Kangjeng Nabi dek datang ke alam laut malaikat Jibril geus teu kuateun teueuh bagian kuring mah ka dinya dadah cek malaikat Jibril atuh aya geus Kangjeng Nabi mah terus jadi Kangjeng Nabi mah kulantaran diciptakeun tina nur Allah maka atuh bisa langsung urang mah ngan sakadar datang ke alam malakut sebab urang mah diciptakeun tina nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mantap kurang mau menyaritakan Kangjeng Nabi ayat ner-neran sebab ayat nur Kangjengan ketika orang nyaritakan alam-alam nu tadi orang teu rindu sebab naon sebab orang Kangjeng Nabi ti Gusti Allah kuajun tingku kumaha ge tetepnya merenung orang teh kecuali anu hatena dicap disetempel bagian hidayah saha itulah bangsa kafirin musyrikin munafikin nyanaman tertarik ketika nyaritakeun alam malakut nyaritakeun alam jabarut nyaritakeun surga nyaritakeun neraka nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun wali nyanaman yang serikeun sebabna hatena geus ditutup urang mah nyongsrong urang ketika nyaritakeun Kangjeng Nabi komo nyaritakeun keanehan-keanehan Kangjeng Nabi ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun sahabat nyaritakeun tabiin nyaritakeun para aulia Allah bae urang asa jadi wali urang nyaritakeun wali asa endek jadi wali uku salat ge henteu ieu teh urang dah asa endek mantap aja orang mau wiridan hayang jadi wali hayang jadi wali mah bisa hek bae hayang mah ngan ngahayalkeun jadi wali mah ulah lantaran anu mukakeun sirrun min asrarillah ieu tah sirrul asrar nu mukakeun sirrun min asrarillah yakni makrifat hanya Allah urang ibadah mah ibadah bae ketika ku Allah tadi bukakeun mah teu teu bae sanajan urang ibadah geus pohara jujungkelan tarangna geus hidung saparo kos PKSI eta dibukakeun mah teu teu bae teu urusan Allah sia ibadah bae ka aing adapun nu bukakeun mah urusan aing atuh ku aing dibukakeun sia nyaho ai ku aing teh teu teu bae sia mah penting ibadah ulah ngahayal-hayal jadi wali ayo bae ibadah sesuai jeung aturan-aturanana lamun urang ngahayalkeun jadi wali mal datang-datang sebab nafsu hayalan hayang jadi kiai eta nafsu ya aing zakir mah lumayan ngaji amil geus durumiang geus alfiah geus patul muin geus beunah itu aing teh jadi kiai-kiai emang nu nyaikeun saha